Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyuk truk galur nu kapungkur nutur lacak para wali nyambungan ke balarea ditinggal tinini aki ngawaris kebudayaan seni Sunda cawir asih Nada agung cukup lumur, nada jembar banyak sami. Biliaya kalapatan wireng ayeuna sim kuring nyawer anu pangantenan nyanggakeun mugi ditampi. ku hidup moga diturut tepeling tawis ka asih pikesanan hidup mulia ngarandapan laki rabi ngamudina rumah tangga sangkan panggih tentrem ati Keulis tuputon kabu muka hidup sing ngastiti ngembang rumah tangga kapanganutan sing mati tutur ke dunia akhirat itu kewajiban istri. piwuruk sakitu catet dina sanubari kantun iya pameketna aduh asep dedeh teuing ieu piwulang tarima regepkeun ku sanubari Kasep mimiti diuruk dengukeun kedua cepi simpen nu jembang ayeuna mah beda deui zaman hidup lalagasan teu aya anu merebi. diwangkit ieu kapayun asep kedah taki-taki nyobadanan kewajiban ngurus ngatur laki rabi anu kedadak keiga gesan asep hirup mukti Sahur Rasulullah estu rezeki mah tetep muhit kawas arek hirup lana tapi nangak kudu sabanding jeung ibadah nu tong pegat sing kawas ajal rek nepi. emak nyawer teh sakitu mugia hidup anaki rumput raut sauyunan kacai jadi
sapaosna. Amin ya rabbal alamin. Atur nuhun. Sangsat. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyuk truk galur nu kapungkur nutur